Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi sedana. Urang patepang deui dina acara wayang golek ngalangkungan YouTube Seni Budaya SGP. Nah, sapatos kamari wayang golek ayeuna ngahadirkeun nyaeta ti Kidalang Asep Aceng Amung Sutaria. Dina judulna Astra Jingga Digugat bagian ka-genep. Tah wargi sedana satacana ulang naukeun sumangga wargi sedana tetep ngarojongnya channel YouTube-na Seni Budaya SGP ku jalan subscribe nu tacan subscribe tah teras notifikasi nate dipencet supados katinggal sumangga urang dangukeun aya namanya mangga neng anu batur saperjuangan ka dieu neng ka dieu girim kasorengakeun ngkulan sewu katineng katumbiri layung langit awur jeung Cipanon ngemeng awur jeung Cipanon ngemeng ngalangkang galeuh lamunan ngaliuh kalbu nu liuh eta naon deui nurek didagoan duh kabeh geus mungkas adegan geus tamat lalakon leungit teu dagan mungkas mangsa nu dipuja jeung dipuja. Astagfirullahaladzim datang deui cager datang deui yo karuhun sukan teh cager goblok teh sisik melik hoyong naon uyut meuli sisik melik uyut mah tuh hayang kanu geulis manya meninggal ti waduh ge lo si gareng woi wadgeun ka geulis kieu moal teu bintangna di Tanjung Kerta mah euy hayang naon hoyong naon neng tuh hoyong naon bilih hoyong cai siga mang neme hoyong kitu bilih hoyong kitu tuh hoyong naon yeuh aya maneh kos nu lieur naon kitu manya atuh awewe hiji diri unggul tiluan sia teh ya tuh teu meunang da teu adil teu meunang neangan deui manya awewe hiji diri unggul tiluan sia teh pahmi mungkul meunang neng gorowan deui neng ieu mah kerja ta'alok nah iya mah gorowan deui ka dieu nu saperjuangan sok gerowan itu kadarieu batur saperjuangan kadarieu teh elah ka dieu teh elah cobit taksir ieu abdi nu kerang mencrang lil da kacelantang sok piraku kuakan teu kabandang eta lamun ditilik digigir lamun kasorot neon tarangna nyoyan anjir sugan teh tadi mah lampu taman Cirenang eta tarangna kuatkeun ka jenong gitu meuli tarang we wah meuli tarang we loba teuing main bal sing gerowan hiji deui gareng ame hiji eta teh hiji sewang setelan sok gerowan hiji deui eta pe omongeun gerowan hiji deui neng ka dieu neng kadarieu batur saperjuangan gerowan hiji deui ka dieu ada teh disaur teh gerowan kasih ate ka dieu ambu itu ambu memang lagi santai lagi pengen dimanja pengen berduaan dengan dirimu saja memang lagi santai lagi pengen dimanja pengen berduaan dengan dirimu saja lagu gaya aing ngalagu gaya ngalagu-lagu cantik aing huntum ni siga beko sia teh ih siapa meuni kitu dasar meuni sombong eta buu kuatkeun ka siga romanis kitu sia teh
ih meni sok ngahina iteun teh kieu-kieu abdi teh orang dia orang Tanjung Kerta ulah macam-macam iya apa putra daerah abdi teh putra daerah di dia oh jadi mana teh putra daerah nya meni bilih hoyong kenalan sareng abdi ini hare-hare atuh meni hare-hare meni tiis ih saha ngaran maneh teh nami abdi teh Selfie aduh ngaranna Selfie euy bilih hoyong abdi kontak abdinya telepon aya nomor WA boga kitu nomor telepon itu zaman nomor telepon mah ieu mah nomor WA bah ero oge ti sapra nganggo Android ayeuna mah ngawe wae ka abdi mahnya goblok ya teh ih manukankeun bah ero mah gaduheun nomor kontak abdi WA abdi sok chattingan ngan bah ero mah teu tiasa nulis status bah ero mah bisa teh ukur ninggalian hungkul eta lamun lepas nulis status teh ngomong wae ka mimina teh mi aya teh si Asep teh nanti ngagambar naon cerita teh ukur bisa mencetna hungkul bah ero mah sabaraha teu boga nomor telepon boga sabaraha nomor telepon catetnya sok 08 hiji 720 hiji kutiluan goblok lain hiji kutiluan triple tilu gitu lain hiji kutiluan triple hiji waduh gelo ini menik itu siapa diuk waduh kenmailah daing mah anak lalaki panggedena nuaran anak lalaki mah anak pang bedah lawang baik itu kudu ngelehan anak lalaki mah di mana-mana ge panggedena komo nek milih mana Kang dewek kan wae dewek mah panjasaan we nu hareup ai nu hareup paling panyesaan nyesakeun nyerian keheulaan aing kudu karunghalku nu jadi adi mah boga ajian pelet teh bah ero pake wae beres goblok aing didagor nya heueuh atuh ai ka awewe juk celengok wae cium kasar warina ge lain awewe ayeuna mah garalak nya euy lain galak teh bisa mantep awewe mana boga wiwaha bari oge manya kana teu wawuh kana naon jeung celengok we atuh ya ahli seni kacider kudu apal yeuh ai ka awewe kudu budi manis cinta basa kudu make kalebutan komo ayeuna urang-urang seni temongkeun senina rayuanana tinggalikeun lain juk celengok sieun nya heueuh di teungeul atuh ngewaeun gitu mah tinggalikeun guring neng ke naon sia lain gitu awewe urang Tanjung Kerta mah nya naon gitu gitu pan kukuring teh bieu teh di geroan neng cek si eteh teh cenah bekah lain bekah goblok kah aya awewe mah kah lamun lalaki kulan nganyal awewe kulan kah lain bekah sia teh sok neng nah sia meni jeng jelek sanana wae kau sebujang wae sia teh sok dara dengekeun heueuh goblok sia teh tadi gitu dengekeun sok neng anjeun angkat ka mana kuragi rusukan neng bangun aya kapentingan laku naon angkat teu direncangan tibatan angkat nyorangan neng kumaha mun direncangan iya ya Kang waler
anjir abdi teh ngaraos rewah atau kada reuwa apan abdi saha nia teh ya oh neng ya urang kampung padusun oh laras naon gitu naros bari jeung nyepengan sawios kawas nutos loma pisan naros tanpa kasopanan ieu geraya kumaha kan neng nia tong isi tong salempang sok inggis abdi makan kapan teh dewala lu kantos jeung neng tepang kantos tepang nalika di panongtonan ayeuna teh cinta kane goyong kenalan soal cinta eta mah urusan gampang gelo euy mung ukur eleh ai Gusti hoyong kenalan eta mah kang terjadi soal tapi lamun kang aya pangharepan teu sae ngobrol di jalan bayar sae goblok sia karo rompok datang neng nia kumaha kan tong waka ngajak ka bumi urang ngasungkan jalan-jalan lerendengan gandeng tangan mengpeng keur paduduakan hey paduduan goblok sungkan jalan-jalan lerendengan capang tangan syarat pikeun bobogohan mengpeng banyak uang PAG penasaran kernia turun nuhun hayu atua hayu lu jangkung jeung lu jangkung oh naon goblok itu amak bade ngajajabkeun neng nia kadinya kasampa ya aing nganterkeun awewe bari kokorobet kitu mah da beuki aing ge pengen mun ka Bandung heula alah cilaka beunang nu kieu aing kan bae meuli tarang we jeung gado atuh kare pajing alah kasar masih eta mah ni kasar asal abongnya abdi saluhureun aya naon dengekeun kan bae lah nu kieu ge nya lah nya meuli gado we atuh aing meuli gado we jeung tarang eureuk nyai nanaon anu karaos eta pipi duanana meuni kemu siga nu keur nyeri huntu dabonganna sok mung dibawa ka dokter lamun eta panyakit disuntik ku suntikan anu akang awewe gancang cager neng lawan alok dibekok alok nah teuing bah ilmu teh tenerap bah goblok aing dibekok ku awewe nah aya jang jawokan di siapa hiji deui naon ye
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adit Asihan aing si buncang kudang karutut kantun panusian galungsar kawas babatan. Aing ka kaler sia milu ka kaler. Aing ka kidul sia milu ka kidul. Aing ka wetan sia milu ka wetan. Aing ka kulon sia milu ka kulon. Lamun sia teu nuturkeun aing nuturkeun sia. pelet ikik gitu. Lamun awewe aya nu bieu ka dieu antep euy antep euy. Tong didenge ceng ditingali sok. Tong lidenge antep euy lamun menta anteur antep. Mantep. Kade bisa diintip ke baturan di. Api-api tebut tuh lamun menta anteur ka panggungan antep euy cenah nyusul sorangan. Ih Mang Maya. Bulan teh. Aya naon? Abdi meuni emot wae kan diiket. Anu mana anu nyatrikan itu nu ompong? Ih sanes atuh eta mah ku Daniel. Oh iya meureun anu nyatrikannya nu bolotot ieu ya. Ih sanes. Itu nu ngagong nu bodas meureun. Ih sanes eta mah tutut. Oh, tama pamiarta wayang ngarohan meureun. Lain ingkang kanu bisa ti gue teh. Tinggal nggak tukang tatanya. Ih hapunten atuh enok tos ngabakok. Teu hayang goblok tiada maaf bagimu lah beurina ge. Ini ka Karawang. Ih meuni kitu. Ini ka Karawang. Atuh abdi teh meuni bogoh ka teh. Abdi teh meuni cinta ka teh. Yah, cinta-cinta. Aing dibekok leuheung lamun bauna hungkul ieu ditodongkeun jeung pabrikna. Tuh ngebul. Moal teu ngebul goblok teh. Ini hapunten nih abdi teh ngabakok teu hayang si goblok. Inggah we ka ditu. Kang ulah sok kitu Kang awewe Kang. Ya, hargaan bae hampura we ku Akang. Kudu rumasa urang teh biji tinu kitu. Heuh da aing ge bogoh ka jelema ieu teh kan eta we kuteung teuingna teh kumare bujur. Panu beungeut aing didangongkeun nya puguh we nya di hate tuh. Batur mere gunung sakemaran ieu mere bujur tuh. Batur mere gunung sakemaran pan. Ieu kalau kamare bujur. Kan baik Kang Lanu geus manggeus we depan daripada tiris. Menegane hampura mempenglindek. Sok. Tuh abdi teh meuni bogoh, aya bogoh teu ka enok. Allah. Lah aya urusan ka bogoh manok teh bogoh pisan ka enok pokona. Malik. Pokona lamun ditanya bogoh mah ka enok teh full tank pokona mah. Bogoh. Premium. Upami bogoh ka enok mah tuh mayun ka dieu. Allah Malik, aduh. Ya. Ya ada maaf bagimu lah. Iya mau menisok gitu. Kejam, iya kejam. Kejam menilinga sama si ganu ditagi kirilit. Siapa menik itu? Menik itu siapa? Ayah bogoh kanok, bogoh pokoknya mah bogoh pisan, pokoknya mah kanok teh. Upami bogoh kanok, upami enok jadi kembang jadi naon? Sing jadi naon? Makan bae jadi hileudna we. Alah, ame naon? Naha? Supaya eta kembang teh kuat teh digegelan. Digegel dilamot. Dilamotan tepikeun ka beak pokona mah kuat si kembang teh dilamotan digegelan pokona mah. Diala madu. Iya. Goblok Ujit sia centil-centil teuing kos nuara wae sia. Centil-centil teuing kos parawan sia teh. Ngajar sia. Iya. Gane sia teh kos dara wae. Upami enok nuju ibak jadi naonna. Sing. Jadi sabuna. Naon teh maksudna? Nah, supaya bisa gugulusuran. Teu jauh teh mana? Ti luhur ka handap. Ti handap ka luhur, ti luhur cicing di tengah-tengah di terminal Luragung. Iya. Ih, sia teh. Rujit sia geus kolot centil. Rujit geus kolot meuli jetek gitu sia teh. Sia mah. Aing ngawi salah wae centil. Lembelah. Geus penting teuing ayo. Menjadi mobil rek jadi Ka mana? Urang gadinya weh. Ka mana ka hotel? Waduh sia ka hotel teu gablek duit anjing. Teu level. Ka mana atuh urang neangan tohangan we sia teh. Sia buruh urang ngampar koran jeung aing. Ih sia mah meuni kitu. Urus sia teh da geus dibayar.
Naon kan ieu geura. Aduh, deketan. Naon sih teh? Tadi kabe. Nok teu di kabe. Nok teu di kabe. Maneh teu di kabe. Nah, tuh ngajak wae. Cilaka ieu Bahaya. maneh teu di kabe. Yeuh, lamun maneh teu di kabe, yeuh. Aing mere beja. Lamun maneh teu di kabe, lamun geus teh ajar-ajaragan ieu tah. Atawa lompat di Tanjung Kerta ka ditu ka Luragung. Di Luragung balik deui ka dieu. Eta teh moal jadi lain moal jadi deui modar sih teh. Bisa bodah. Ini Aduh. Teng. Engke daguan icik kesalnya. Aduh anjing. Suwe. Suwe naon? Mawan lu geulis ka bagian hileud peuteuy anjing teh. Maya ngomongna ya. Kacau. Halus ka bagian orang turis, Akang. Mawan lu geulis ka bagian Singa Depok anjing teh. Ih, siapa mah kitu. Bagian lighting lampu. Ulah sok kitu atuh kanok teh ieu. Pan bae lah teu nanaon hayulah. Mane jeung urang ayeuna urang Jaipongan. Kuno. Urang Calung, Tunduh. Komo Calung. Kacapian, komo kacapian mah kalakang ngajak sare. Dangdut. Bosen. Warjo. Pop Sunda teu bisa. Disco. Komo disco lieur. Yeun muter. Keroncong. Unik. Hayang naon sia? Aya abdi mana sobatna Mimi. Abdi mah hoyong balanja ka mall. Abdi mah hoyong dipangmeserkeun tas channel, hoyong dipangmeserkeun sepatu Bebob, hoyong dipangmeserkeun HP BlackBerry merek Samud. Lain Samud anjing, Samsung. Pokona mah kitu pokona mah abdi mah hoyong shopping ka mall. Oh, maneh hayang shopping. Paingan loba shopping eta beuheungna ti cengklak anjing teh. Daguan sakedeung. Ngagesek heula kayaknya. Ngagesek heula aing ATM. Daripada kudu ngabiayaan awewe kieu mending dipodaran ku aing anjing. Oh, man. Nah, si gareng teh kitu nya euy. Alah. Wala, Pak. Naon yang itu sia aya naon itu? Manusia bagiakeun ieu kaula. Alah cilaka euy. Wala. Naon nya? Sora naon eta? Alah, nu jelas dengakeun. Cilaka sora naon nya euy? Woi manusia. Alah. Sora naon nya? Manusia. Hei, sana. Nu hajat teh boga ka era. Manusia. Hayang cau jeung kurupuk cenah. Jauh. Dengekeun gara-gareng. Tarorek anjing kabeh. Tingalikeun atuh. Dengekeun reng. Manusia. Aya euy. Naon aya? Manusia. Tuh cek aing ge aya jelas. Naon cenah? Aya tah tadi oge. Naon cenah? Naon tuh aya teh? Sora naon? Kela. Manusia. Naon cenah reng? Sangu goreng cenah. Ngeus sangu goreng mah. Dengekeun deui. Manusia. Sora bako. Ogna siksikan. Ana sok no lain-lain wae atuh geus diuk we gelo euy. Ting sora naon teh euy? Kamana si Kang Cepot? Ka Cina Kadin si Kang Cepot. Kang gancang Kang. Lah kenapa lagi sora nu kari patut ini teu apal atuh si teh. Manusia walah cilaka sia. Naon awewe nu bieu nagih.
Lah ka mana karep atuh lain bayar atuh. Ah, aing mah cilaka. Bagiakeun ieu kaula manusia. Alah cilaka aya dan nawa jang. Aing neangan ngaran nu ngaranna sastra jeung si cepot di podaran sia ku aing. Ge batur-batur karumpul kabeh. Hege. Kade sing saring sing pangeuh kancing sing saring sad pangeuh iket euy. Aya bangsa nanahaon dieu teh. Kasihan kemerdekaan. Oh hahe. Masing ering perang peting jonan teuing salina perlu diam ulah kajong-jonan teuing salina perlu diapi. Woi anjing. Eta beungeut meuni goreng-goreng teuing sia teh. Eta beungeut eta tomat asak sia teh. Kumaha we ngomong naon? Kumpul sakabeh dalur-dulur. Hege. Rempuk jukung sauyunan keningkatkeun pangwangunan digarawe babarengan ulane aing-aingan Overacting siapa yang kepangi kudunungannya hoa inge bagaya setara bagaya siapa Mana mah teh nyaho gaul. naon gitu naon sia teh Kapan nu kitu teh pusing-pusing pala berbi oh sia teh tapi lieur goblok ngalirkeun batu calukan batur sakabeh ada dieu tinggali di dieu mah aya hidangan kumpul kabeh kasumanap kaparu batok katajo Gomole di pewenangan Gedangan jadi patran Sabat Dewi di salah sok itu kena numatak aci badan moyang harga hantara jajan duh maneh ngoblongnya naon hilah aing di daungeul bangana tunggal tinggal ka batur atuh nih dan apalin ngaran aing taha taha ngaran aing nya Udin iya kan Udin nah Udin urang nanyungkeun nah
Udin Gejosi. Oh jadi ngaran mana teh Udin. Udin di mana Udin? Di Tanjung Kerta. Di Tanjung Kerta. Ayo mana? Ayo jelema model kieu boga pangaresep. Ih, bohong we, boga aduh. Naon resep naon kukat kukut naon? Resep naon mana kukat kukut? Kukat kukut. Ingun. Kukat kukut ingun. Karena naon Kana naon kukat kukut teh? Urang Hayam. Heeh. Kana hayam lain. Kuning lain. Sapi lain. Dikukur. Manuk lain. Kalau naon maneh resep kukut teh? Urang mah di baheula kukat kukut teh resep kanu bebek. Meri. Lain bebek meri we kitu ngomongna pipaureun sia teh ah. Bebek. Bebek. Nu bener sia teh. Ih, urang mah paling resep kukat kukut teh di baheula teh kanu bebek. Memek nih. Nah kumaha kitu bebek urang mah loba. Urang paling resep di baheula kukat kukut teh kanu bebek anu buluna hideung. Nya atuh hideung mah pekabitaeun. Aya nu bebek anu buluna hideung. Oh, sakali gendok teh bebek teh 7 bulu. Loba-loba teuing. Di teang deui beurang urang gendok saran deui. Allah loba pisan. Di teang deui hore gendok teh 50. Jadi kabehna samoe teh 230. Allah tina sabariji. Oh, tina sabaraha hiji teh dina hiji. Loba-loba teuing. Loba-loba teuing. Manukankeun bebek urang mah diurus. Dilus. Kumaha aing ngurus bebek? Unggal poe bebek urang mah di manian. Nyapuguh atuh di manian. Manukankeun. Obo anu bebek anu buluna nyemet. Anu buluna dada galing. Nah, eta bebek urang mah. Resep pisan teh dengan bebek teh. Lain mending ngomong TV paureun sia teh bebek lain bebek kitu meri begitu. Urang mah bebek. Ai ulina di Meri bebek. Bebek mana? Bebek urang. Berarti ke bebek. Lain teh di mana teh meri teh? Manukankeun urang di meri urang mah beuki ulin. Oh, meri teh beuki ulin. Bebek urang. Ini teang ka Tanjung Kerta eueuh. Di teang kamar gabung di eueuh. Ya di mana? Di gunang di teang aya di mana nyi? Di mana? Di Cigosal. Kurnaon dari Cigosal? Biasa we bener. Ulin disolokan. Ulin. Makanya pan bebek urang mah resepna ulin dicolokan. Lain dicolokan atuh, disolokan gitu. Dicolokan. Disolokan banyak bebek di nanti dicolokan. Bebek mana? Bebek urang. Geus bae diuk heula diuk Bari naga. Teu ngarti aing ngomong tapi cilakaeun. Kumpul sakabeh. Lamun pribadi gas ruksa tinangtu sangaronjak lahir batin sok balangsak tungtungna ilang darajat. Jong-jongan teuing salira perlu diaping geningan kanu jauh sok dibelat ari suka teuing lamun panggi geningan dalamun panggi
Batang mah paunang bos travel anu bager pegat turiat lah di Batang pegat turiat suka dibalitku pati. Para pamirsa sadayana rupina etang-etang Krisna Bapak dalang dina magelaran lalakon pawayangan urang seling heula kula laguan kintunan lagu dongkap nati Bapak Guru Ook upami telepak dupi lagu anu kapuneut teh sanes nikmat duriat kapihatur. Peting harita basa kuring jeung manehna waktu patuker carita mereja ngaji jeung supaya apa ero nu pinu ku kaendahan paunang bos travel anu bager aya Pak mikeun asih nu munggaran duaan ngumbar lamunan hayang hirup paunang nu sayang sauyunan hanjaka nikmat duriat Pak Guru teu sangka bet bisa pegang goreng miyuni baleba ngan ukur mata tibelah tang teingan ku asih kuring nu dibikeun teh nyana geuning leungiteun horeng peting aguru panung tungan apayun ke
jadi saksi paon kan waktu janji mimiti nu pilu ku pangharapan kerurang paduduan nikmat duriat nu enak arek silih mikanya tersangka gening tersangka oreng ukur ngabubungan kaget kuniraya ningali kang neme prapta ningali kang neme prapta rap dadal mapag saur nira di dia sastra jinga udawala nalagare ngaraos kaget kasumpingan kot buta hangkot buta alon denirangan tika warakada jalma di mana ya maneh naon ieu teh silaing teh juga langsung nanya we silaing di mana nu matak tumorojog dan pararapan eueuh ieu berarti angalna datang ka dieu rek naon silaing teh wah aing sanyana menang tugas ti raja aing maksudna tugas naon aing pikeun maehan jelema nu ngaranna sastra jingga tanu matak aing rek nanyakeun ka maneh aing maneh saha ngaran cepot naon teh maneh saha ngaran cepot heueuh ngaran dewek teh nu bieu bah banyak aya ngaran nu bieu ngaran maneh saha cepot heueuh nu bieu tah nu bieu ngaran aing teh banyak goblok sia teh ngaran nu bieu kumaha lamun nu hajat ngonang meureun ka hatur bapa nu bieu bah banyak sia teh ngaran teh ditanya teh nu bener atuh bapa ngaran maneh saha ngaran heuh ngaran kuring nu bieu nah banyak ngaran kuring nu bieu nya lamun maneh nyebut ngaran maneh kurang di memek hiji nah dah hayang barina ge daing mah teu beuki barina ge daging meri mah nah bodohnya ieu memek urang mah hanyir tah wargi sakitu heula bagian anu kagenep Astra Jingga digugat anu disangakeun ku Kidalang Asep Aceng Amung Sutarya tina rombongan Gending Pusaka Putra. Bagian salajengna tanapi bagian nu ka-7 tiasa didangukeun deui di channel YouTube Seni Budaya SGP. Mugia wargi sedayana kahibur. Hatur nuhun kaya kasedayana nepi ka cinta sareng mika deudeuh kana seni wayang golek.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seni budaya Sunda.